wali asup ke hiji daerah nyana kakara kadinya nyana ngambe di dia aya wali cek nyana ngan teu bisa ngomong nya teu meunang ngomong kambe ku nyana kambeun ku irung batinna aya wali kau mantak nyana nyahueun di dia aya makam wali nu geus maot ku nyana katebak geus maot tuh aya wali jeung makam wali kajauhan ku nyana amprok irung nyana jeung wali. Kok bisa gitu sih ya? Heuh nya teh jago. Kok bisa gitu sih? Coba supaya yang datang kadinya kumaha? Ya gampang. Hayang nyaho kos kitu teh gampang. Coba cenah jelaskeun kieu heulana lalauna mun hayang nyaho babari sebenarnya. Itu termasuk ese itu babari jasa. Urang ku ari diuk merenung deuleu ku urang kemewahan dunia, deuleu ku urang dunia, tapakuran ku urang dunia. Cet bae teh orang barang neuleuh Innova be nya Innova resa naiklah Fortuner lah naik resa luhur teh cenah kieu tambah teu kabeli sekupi atuh sekupi turun tanazul turun resep aman neuleuh sepeda resep neuleuh motor resep neuleuh mobil resep neuleuh nu geulis resep neuleuh hotel resep neuleuh imah resep atuh kabehan kos kitu mah kabehan berarti eta halayak rame kos kitu tapakura dunia kurang tapakura mun hayang ceuli urang ngadenge suara wali mata urang neuleuh wali hate urang ngahiji jeung wali tapakuran dunia baheula dunia mulai orang kakang jeung rasul jakang jeung rasul mah ditawaran gunung Uhud jadi emas sakitu gejang perang embung berarti tersepin karena dunia hiji kedua ketika Kangjeng Rasul maut ku embung-embungna kana dunia ngan aya kacang doang sabelah ditinggal dahareun embung jasa kana dunia je aya aing kok resep abad kana dua Kanjeng Rasul mah teu resepeun kana dunia jauh amat perbedaan aing jeung Rasul jauh amatnya luhur teuing Kanjeng Rasul mah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mun dikira-kira lawazina imanu Abu Bakrin lamun ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sorangan dicecepeh anu hiji deui urang kabehan masih kade beuratan iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kekayaanana luar biasa sebab Abu Bakar Siddiq mah sudager pedagang. Tapi kok hebat amat teliti kurang. Horeng Abu Bakar Siddiq mah tersepen kana dunia urusan dagang urusan kasab kabelah dieuna dipake berjuang. Naon dibutuhkeun ku Kanjeng Rasul jang berjuang langsung ditangkes ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika memohon Kanjeng Nabi saha anu geus pangheulana sedekah dina poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq. Saha anu geus menyantuni yatim piatu poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq. Saha anu geus berkorban jeung demi kepentingan agama ngacung Abu Bakar Siddiq. Setiap Kanjeng Nabi nanya urusan dunia ngacung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditanya si Abu Bakar Siddiq, "Kok bisa kos kitu sih?" Geus teu resep kana dunia. Bandingkan diri orang jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq jauh amat. Bandingkan deui jeung para wali-wali nu kabelah dieuna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ghazali terus kabelah dieuna
para guru-guru urang kabeh nu diangkat jadi wali, baik wali abdal, nukoba, nujaba, uropa, al-soib, komo jadi wali kutub mah, mukhtar jadi imaman jadi kutub, boh kabeh anti dunia. Jayai gersep amat kasekupinya. Ih, kumaha ieu sih? Tah, atuh ai kitu mah berarti aya cara ye supaya ulah resep kana dunia ye. Kajen kukumaha ge aya cara. Jadi paksa-paksakeun ge ulah kena resep kana dunia hese bae. Tentu aya metode, aya kefiat, aya cara. Neangan urang carana. Tentulah ka jelema anu geus teu resepen dunia. Urang lamun nanyakeun soal urang ulah resep kana dunia, nanyakeun ka DPR moal kapanggih datang ka modar moal kapanggih bae, nanyakeun ka DPR moal kapanggih daek modar bae geus sasian nu modar lain moal kapanggih. Nanyakeun urang ka pamarentah, tanyakeun ku urang ka pamarentah ieu supaya ulah resep kana dunia kumaha ieu hate ieu moal kapanggih datang ka IIRA ge moal, nanyakeun ka lurah moal, tanyakeun ka camat supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih, tanyakeun ka bupati, nanyakeun ka gubernur moal kapanggih, nanyakeun ka presiden supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih, moal kapanggih, nanyakeun ka sahanya kamui. Coba kamui tanyakeun. Ya ieu teh Majelis Ulama Indonesia. Oh, hebat jasa predikatna. Coba urang guguru kanyana supaya urang resepen kana dunia pugunya na cicing dirinya ge hayang gaji. Moal kapanggih? Moal kajian kukumaha ge. Coba urang tanyakeun ka nu boga yayasan. Sugan kapanggih ye pondok pesantren nu boga yayasan, coba kiaina urang tanyakeun supaya ulah resep kana dunia coba kumaha moal kapanggih, sebabnya nanu mantak nyeun yayasan ge hayang supaya kabeuli apansa. Ka mana atuh neanganana? Coba ke tukang sol nu mantak nyeunang sol ge hayang dunia ngan didinya bae ge nama kasabna. Kamana tuh tukang hordeng atuh sarua bae. Kamana neanganana ieu atuh ieu supaya ulah resep dunia. Ulah resep dunia kamana neanganana? Teangan urang. Ja Kangjeng Nabi teresepen dunia, Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman, Sina Ali, reng-renganana teresepen kana dunia. Kemudian di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, Syekh Junaidil Baghdadi, Syekh Sirisi, Syekh Marufil Kursi terus teresepen kana dunia. Kabelah dieuna wali-wali sangat teresepen kana dunia. Moal diangkat jadi walinya na lamun resepen kana dunia. Aja urang teh hayang nurutan eta teh abe aambean urang teh bisa ngambe aambean wali. Dedengean urang supaya ngadenge dedengean wali. Dedeleuan urang supaya kadeuleu wali teh kumaha. Sebab lu kadeuleu ku urang mah kuari dedeleuan nu halayak rame. Nah, teangan heula atuh guruna nu bisa ngabalikeun fakta. Nu biasana perwatekan mata neuleuh kana nu indah-indah supaya dibalikeun tak melalui guru nu teu indah tersa. Supaya menceli nu biasa diwatekeun ngadenge nu merdu-merdu ngeunah kuari dibalikeun fakta teresep gadenge nu merdu-merdu. Barang dahar nu biasana lazat jeung ngeunah nu diwatekeun kana leta kuari mah saaya-aya di luar kalazatan jeung nu ngeunah. Teangan coba guruna tek bae kapang ya Habib Roza bang ngarokok bae teh akur imokos ge lain guru imokos ge boleh lain teu beres kudu digantung imokos ge teu pagi hayang ulah resep kana dunia teh aya cara. Unggal kitab tasawuf kabeh nyaritakeun kudu anti dunia, tapi praktekna ihya hikam. Tapi tetep bae hese bae tetep diaji mah diaji bae hikam. Malah hikam teh ya dikembangkeun supaya jelema teh ya udunan kajana. Kuari manyieun
dengan Kiai ge pasaran hikam bayar seorang 500.000 pan tolol. Anu diajina hikam dipasarkan bulan puasa kudu mayar 500.000. Tojaiyah antara hikam jeung mayar. Ende kumaha coba? Dipasarkan ihya mulai Rajab rawa puasa 4 jilid tamat bayar 20 dibayar gitu 2 juta mayar tojaiyah jeung ihya kamana tuh neangan guru nai dengan guru supaya anti dunia sebab lu kos kitu bah henteu aya di pamflet henteu aya di TV henteu aya di iklan teu bisa diiklankeun kos kitu nu mantak ku hari ayat di Jawa Timur bebeja siapa yang mau daftar kenapa nih ada guru hakikat katanya nih seorang bayar 1 juta degung ke dabak teh jelema kos kitu banyak guru hakikat bebeja ayat di Jawa Timur kan dia datang kiai mau berguru hakikat di mana nih mantep nih ada di Jawa Timur siapa kiainya si Anu katanya kiai terus caranya gimana bayar 1 juta isi aing mendingan nampilingnya apa mendingan itu beres orang Jawa Timur aya bae aduh masyaallah tah kacaritakeun ba guru hakikat mah hese ngan andai kata kapanggih ku ari andai kata kapanggih pasti diberi cara atuh anjeun ku ari mah kudu nginget-nginget heula bae ka jelema nu teu reseupeun dunia ingetan anjeun ka dinya bae heula pasti kitu tah cak guru per hari anjeun eta napa Quran inget bae heula inget ka jelema-jelema anu teu reseupeun dunia inget bae heula mulai inget di guru ente guru nu pertama guru kedua guru nu ahli Allah anu teu ingeteun kana dunia sok baca bacaan silsilahna eta jelema anti dunia baca Fatihah baca Fatihah renungkeun sok ngarenung heula direnung urang di titahna kakarak sakitu doang merenungkeun jelema-jelema anu teu resep dunia bae heula ngarenung moal bisa sekaligus moal guguru kos kitu merenung heula ingatan urang teh ka jelema-jelema nu teu reseupeun dunia mulai ti guru urang nyaho kana teresepna dunia lantaran dibere nyaho jelema nu teresep dunia teh cuek terhadap dunia urusan dunia nak boga jeung teu boga lain urusannya nak urusan Allah tama tapi urusan teresep jeung resepna urusan jana mulai tek naik ka luhur ieu lah jelema-jelema nu diangkat ku Allah jadi wali jelema-jelema nu geus leupas pikiranna tina dunia teu aya ta'alluq kana dunia nah kurang diinget mulai ka luhur naik eta ahli Allah nu mandaknya na bisa itu diangkat jadi wali ge lantaran manehanana leupas tina dunia si eta guru nu eta terus ujung-ujungna ka Gusti ka Kangjeng Nabi ujung-ujungna ka Gusti Allah begitu dijieun ieu dunia na mulai harita Allah teu pernah melirik kana dunia jang nyoba ka manusia diasupkeun ka jero hate okos kitunya dunia tetep encan keneh bae ngan geus aya ner-neran lantaran urang teh kuari manginget-inget jelema nu teresep dunia per hari beurang peuting teh eta bae nu diinget teh jelema-jelema nu teresepen kana dunia dongeng-dongeng na ku urang teh terus bae carita-caritaanna terus bae ku urang diamati dipahami aya engke tepa horenganan lain kudis bae nu tepa lain kurap bae nu tepa horenganan lain eta kos kitu ge tepa urang kuari ngahiji jeung DPR bakal katepaan bahasa-bahasa DPR jeung taktik-taktik cari-cari uang di dalam ke DPR-an bakal nyaho
kurang babarengan jeung ahli ekonomi engke setik-setik kurang kebawa ku perekonomian kurang babarengan jeung pemerintah setik-setik kaismean katepan mulai urang kuari neangan jelema nu apik neangan urang kudu jalan nu apik anu apik bangonna teh embungeun kana dunia lantaran nuku urang dibabaca unggal poe direnung ku urang unggal poe ieu jelema-jelema anu treseupeun kana dunia berarti urang teh resep mulai ka jelema ka kiai ka ustad ka tokoh ka sanu treseupeun kana dunia urusan boga lain deui urusanna tresep ulah aya taluk kitu bae heula terus sapoe mungkin make naon gitu jangka waktu nu panjang lain bulanan ya teh tahunan dibere modalna zikir dibere modalna zikir briefing deui jeung guru mulai guari didongengkeun Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi teh didatangan ku nini na mending mun geulis mah jore tuh kan nini nu geulis aya hiji lah mal bejakeun tapi ieu mah jore nini umurna bangsa 100 tahun dia bongkok neuleus susu geus lambeng neuleuh mata cileuhan bae caian bae sungutna geus ngacai bae huntu geus eueuh hiji-hiji aca ceuli geus kaluar kulit geus kos kitu sangkilang ku urang dimodif dipakaian shadow misalnya nini pakaian wadah ku urang gincu rapi urang heuleuh nini kos kitu lain resep asana ieu mah kuntilanak ajeun nini teh ini kapangi ku Kangjeng Nabi nanya Kangjeng Nabi ke malaikat Jibril man ya saya tak dunia gambaranana kos gitu nini joben jore lamun urang geus bisa neuleuh dunia kos neuleuh nini saha nu hayang ka dunia nini jore culean nyaos ya cule lehoan culean cileuhan kemudian atuh ayeuna mereuhakan bae batuk peureun-eureun geus bongkok aduh nini kos kitu pasarkeun coba saha nu hayang ka model kos kitu moal aya kadeleuna ku Kangjeng Nabi teh dunia teh nini tapi begitu kadele kuno sejen ternyata horenganan dunia teh kadeleuna awewe anu geulis ya begitu Kangjeng Nabi ningali deui eta awewe ku geulis-geulis teuing masyaallah matana bureuleuh ceurina rancung wih pipina ge pohar aja setengah daun seureuh ya Allah bibirna ku berem-berem teh ya Allah Gusti semampai ieu na mararcut jasa Gusti mun pake nari teh kadeuleuan gulak-gilekna eta naon eta geulis amat si awewe eta dunia dunianya aya dua jadi hiji kadeleuna dunia teh nini piijideun nomor kadua kadeleuna kos panganten piresepeun tinggal kembali ke diri urang kuari neuleuh kada dunia teh apa kos nini apa kos panganten seluruh wali neuleuh kana dunia percis kos nini wa kulul muluk seluruh raja neuleuh kana dunia kalarus seperti kos panganten wali neuleuh dunia kos nini teu hayangeun nya nama raja pemerintah kabeh neuleuh ka dunia percis kos panganten nu matak padesak-desek pamarentah mah raja mah kabeh neuleuhna dunia sebab kos panganten
wali ijid gajauhan tina dunia lantaran kadeulina kos nini balikeun deui ka awak urang ai awak urang neuleuh dunia kos panganten apa kos nini mulai tah asana panganten asana panganten ya lu mantak berani ngeridit lantaran kadeulina kos panganten berani dina gitu langit biru lantaran kadeulina kos panganten berani muka warung tengah peuting lantaran kadeulina kos panganten berani nipu lantaran kadeulina kos panganten berani ngabohong lantaran kadeulina kos panganten berani ninggalkeun salat ninggalkeun ibadah demi dunia lantaran kadeulina kos panganten